Opat rupa ngabatalkeun kana wudu, coba bilang kumaneh ulah kaliru. Hiji nu kaluar ti salah sahiji, kubul dubur naon bae lian mani. Kadua na leungit akal sabab edan, sabab beresare sakalor jeung ayan. Anging jalma sare nu rapat biritna, kana tempat diuk teu batal wuduna. Katiluna paantel kulit awewe, jeung lalaki duana na pada gede. Batal sote antel jeung lain mahromna, sarta teu make halang antarana. Kaopatna nyabaku bul sareng dubur, bangsa jalma ku dampal leungeun di lagar. Kaopatna nyabaku bul sareng dubur, bangsa jalma ku dampal leungeun di lagar.